Aduh, kemana si Mang, oi? Janjian di dia. Tapi wayah kieu can lol-lol. Nah bener gitu lokasi tanah norek jual teh di dia. Kemana teh boga pagawe teh aduh. Gila goblok. Pamajikan di imah teh hayang bae ngajual sawah ari geus sawah teh meureunnan kudu di urang teh dahar teh meureunnan kudu miara sawah. Mana cing sabarnya parenya ulah hayang ngajual tanah maneh teh ai pamajikan mah hayang teh kitu hayang ngajual wae. Nah kabina-bina teuing. Itu cina nama. Astagfirullahaladzim. Kumaha nuan? Ya Allah ya Robi. Saya Haji Modna. Cing kadi heula diukola aduh maneh manyiksa kadunungan teh oi. Aduh, bingung. Nomor eleh wae, nomor toge teh dengan pagawean teh ka mananya aduh. Sinahan kudu ngalamun itu. Geus seubeung nganggur, aduh. Hese dengan pagawean ayeuna mah. Kadi silain kadi ya. Aduh, kadi ku saya tulungan. Aduh, ngareurewas wae. Kadi dengekeun. Naon tah? Tadi teh hayang naon? Aduh, nangan gawe hese nganggur wae geus 2 tahun eta eueuh nu nitah gawe. Aduh, teu boga duit. Ngomong atuh ka saya. Ya, kumaha? Ayeuna mah anu rek ngajual sawah teh jadi moal kira-kirana. Aya bahan jadi ieu mah. Tah, Jadi? jadi anu saha eta nu bogana teh? Anu Kang Mod. Kang Mod. Lega eta tanahna lega. Pandewek teh juragan tanah atuh. Di dieu teh pirah ku teu apal. Terus kumaha pamajikan di imah keukeuh hayang meuli mobil cenah. Hayang pamajikan yang meuli mobil. Hayang meuli mobil mumul tunggu pare. Tunggu gulis atuh. Oh, Pamajikan pamajikan Kang Mod. batur atuh. Oh, bisi Pak Haji. Pak. Kirek kumaha gitu ngobrol-ngobrol di ditu kan bari silaturahmi. Wah, gulis Pak Haji atuh. Maneh mah Gulis teh. mirucaan teu balik maneh mah. Urang mah naik neangan awewe ka dieu teh. Urang teh paduit teu kawadahan. Nya. Di mana wan wek meuli nu ngajual tanah urang belian. Nya laras Pak Haji. Keur aya masalah awewe mah eta mah nomor hiji. Iya, siap Pak Haji. Ngerti? Oh ngerti. Oh jadi orang teh dibere pagawean. Pagawean tah kitu we. Tah ame tangkurak hajina ka dieu tah ayeuna teh. Oh jadi hajina urang gawean gitu. Ibaratna mah meureunnan heueuh dah. Oke jigan urang teh keukeuh hayang meuli mobil cenah. Gede ka hayang majikan teh alus. Sok pokona mah carana mah kumaha. Iya juragan tanah leutik. Urang gawean haji pokona mah supaya teu tulus. Tah intina mah eta lah. Siap. Kira-kira anak enak nu kaditu kumaha atuh? Nya, hayu ka ditu yuk. Urang tempo heula yuk. Hayu. Gawean haji kejual teh nya. Ngakukeun diri pamajikan gitu nya. Gitu pamajikan juragan tanah. Apa juragan tanah? Bener naon? Ganyen berapa aja mau burung ka pengbat kira ku istrina Kang Mod. Moal mungkin. Iman kuat. Lu penting mah ilmu tanah kudu beunang. Nah, gitu bisa kudu bisa ngaheureuyan Pak Haji tah. Nah, masalah ngaheureun gampang. Nah, istrina istrina Kang Mod ya nya. gampang. Pak kipu sekalian wae mah. Aing siksakeun nama seksi saeutik. Assalamualaikum. Datang aja dijual teh urang gawean anjing. Waalaikumsalam. Yuk. Mali eta teh. Lain eta pingping ciga bogo delek gitu pingping teh nya. Pingping awe pingping cekokom teh nya. Oh, bener eta pingping cekokom nih alus gitu aduh. Sok kitu. Sok ngirakeun ka kami maneh mah. Sok cari heula atuh cekokom. Tah kitu ngalah raoseun ngobrolna cekokom. Aya naon atuh teh?
Cek. Sauna teh bade ngicas sawah. Mohon teh abdi teh gaduh dua sangkewok oge sawah teh bade diicah hoyong mobil cecet Oh cios bade ngicas sawana. Mohon, salaki. Dekaresan abdi sareng Pak Haji sareng dunungan ya teh. mohon aduh Haji kepayu naon Haji gejuah teh ku aing ngagawean Haji gejuah teh Ayeuna mah kieu atunya ceseunya. mohon Upami hoyong diical maka resan enak Pak Haji tebih-tebih ti Majalaya ka dieu. Da karesan da ka dieu teh dah teu ngalogencang hari artos mah nyanak gitu. Kumaha ayeuna hoyong sakumaha hoyong sabaraha ku Pak Haji rek dipeser. aduh cecet teh atuh deh Pak Haji aduh nih Parento Astagfirullahaladzim ya Allah ya Rabbi. aduh Pak Haji Maka kami teroy. Haji, ping-ping Pak Haji. Ping-ping naon? Ping-ping. Hari maneh? Itu ping-ping Cikokom. Astagfirullah. Tinggal nyonyong we ping-ping. Maneh mah hejo ningali. Lain Pak Haji teu kabita. Astagfirullah. Bade diical sabaraha upami bade dipeser ku abdi pados engal beres ieu masalah ari kurabi mah. bade itu hoyong 200 juta aku Sok atuh upami hoyong sakitu mah Pak Haji mah etang-etang nulungan ka cece pokona mah deal janten we. so atuh Pak Haji jantan ya 200 juta Nya pokona mah etang-etang nulungan janten deal we dipeser ku Pak Haji nya. karena naon sareng ceceuna Ah teu kengeng kitu pamali jantan atau Pak Haji nya nya janten. Pak Haji nya Bencong geuningan. Bencong. itu Pak Haji aduh Pak Haji Wah, entah. Rasakeun Haji gejuah tah. Baru kan aing teu leuwih pinter ti manehna. Nuhun sia. Bencong goblok deui. pokoknya mah di Ngabacot Channel filmnya yang baru-baru jangan lupa ditonton, di like, di share. Pertama di subrek. Pak Haji Sama. Bos.